Sadaya ngaturkeun lagu, sadaya ngaturkeun lagu, nyangakeun kawilujengan kasadaya kaom dangu, nyangakeun kawilujengan kasadaya kaum dangu. Di abdi saparakan cap Haji Sidik di rombongan Giri Harjantio sangkakan harapanana muga aya manfaatna. Di pawanangan kadang di pantang lahir lawanan dapat deui di pantang mugul hubungan budi asa mangga maut kami iman moaya nu nyisik budi. Hiji bangsa ibadah nining sareng seni budayana sangkan seni ngapu budaya buah pajanun urang sami mumulena. Ninggangugana ayeuna gelar kesenian Sunda Purwaning Asep Dampa urang sabangsa urang sami raksa. Kumalara di pawanangan seraha langan Coba bawainnya neng cucu munut tegadup pamadegan ngiteng sama musaan sama musaan salah jeung neng serapitnah turut pangrina utang tumah ibu hajah nini utang tumah tak tugenang tekaurek tumanina teweleh menang musibah teweleh menang maha yang atis
salajengna Pak Haji Pipi Rahmat asih mau nepat tepi Suta Kerasa bisa Dari bawahin aja. Kekepake Mika dede Pak Haji Rahmat Ngantika lebet Lebet gali obat Lebak jungkrang Bilang kuman Maidah papak serang Cucu punggang Dilengkang etah naonana cu Taya pasar hari di kumaha cu Karasula Nyingraikeun Lara Sungkara Lara Sunggara obat salajengna gerak Mamah Aan Nusa Jati Abah Rona. Ngembatkeun katina hati Masur Neng Fitri Hayang langgeng siang wengi lahir batin Mun ngasisi Ibu Seli lahir batin mun Ritinun ing pasewakan busana maneka warna serba kapus kemudian nangiang pajaraking saarwarukma rengkeng manik narawa kawontenan keraton nagara Astina. Prabu Duryodana ya Prabu Jia Kapitana Dastarata Putra ya Gendari Suta. Ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing gedampar dentap pinalipiting sososare nengan nawaratna. Lemek babut perang medan ginanda bida jebat kasturi lana sinebarana sari-sari. Mawe mahkota bino kasritin naretes ing sosoca lan mawe sing sarwa busana ingkang pitaretes inten drinukmi urungmu biar kadiakuna remagan kian patih Anggandara Yupati Harya Sangkuni Yupati Suman iya alayan tekantun ieu kapersantenanana Prabu Duryodana kakasih Jara Sabda leres tungkul hamari kelodat nyemah narimang sabda azri ningali pamor nalendra gunirahangan dikagerem kadimacan sinterang bayem metukang Brahma Batu Paman Kunting Bagja nutaya papadana kaula wayana sampean parantos tiasa nyaosan pangangkir kula paman kapayun linggihna oge Kang Rayi Jara Sabda alah
nampire bunuhun laksa ketika bingahan pun mangkana naon rupika pembagai kalayan nyemun katampi asemah pangabatin mangka penyuk anak Prabu kalih nanti eta pilih kirana tata kirana titik duduga priyoga colongong sarang saja bilang ma'alum anu disuhunekeun katilu perkawisna pula panjenengan anak Prabu ngangkir lingi mang dina waktu sayeuna tansah diajeng-ajeng aya naon manggaan tos paman Kang Rai Jara Sabda anu neme di istrenan jadi senopati kapayun Mas Putra nampire bunuh laksa ketika bingahan kana pihak membagi kalayan nunjuk sumangga ngahaturkeun sumasungkem konyuk panjaringan Sri Paduka ditampi nuhun pujastuti sampean Kang Rai pahunyuk kasepuhan patih negara nuhun gentem sorana ibu budak teh wah simaan budak teh kali nanti eta tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon prodam Gusti kersani malah tansah diajeng-ajeng mangga atuh naon ieu pemen purwa dihaturanan linggih saperkawis kaula teh sono laras kadua nanti eta kaula teh kenging kareuwas paman reuwas naon anaking beja tidu menang dipersaya yen netelakeun geuning Pandawa sakumaha anu parantos diuningakeun ku wala dia bala tamtama oge ku Kang Raka Dipatikarna eyang Bisma kasepuhan Resi Durna yen Pandawa teh nyamurna teh di nagara Wirata kalayan masih kene hirup 12 tahun Pandawa dihukum 1 tahun nyamurna teh di negara Astina di negara Wirata ayeuna sasat parantos tutas nyamurna yakin daek teh daek Pandawa bakal nagih janji mentan negara Amarta anu geus diborohkeun ku manehna kana main dadu ka kaula tuh kumaha sareng katang tosanana teu boleh jadi hileud kana hate kaula paman boleh jadi bayangan wae tak kuasa kitu cing tulungan kumaha sapanjang Pandawa masih kene hirup hate kaula moal boleh kieu keung asa eueuh pibatureun hirup tiris asa eueuh pikeun pisimuteun hareudang asa eueuh pikeun pikipaseunana kudu kumaha paman lanalah anaki ulah jadi bang baluh kana kolbu ulah dugi ka raja teh damang alatan ngemutan eta Pandawa masih kene hirup margi pilih aya mamala ka nagara aya nama kapan hidup teh parantos ngistrenan ieu Jara Sabda anu parantos masihkeun kasangeman Topati Jiwaraga demi kasalamatan Astina mangga ayeuna mah geura pentes wae ku anak Prabu pilih teh percanten dibala cikan kumaha ieu Sang Nalendra teh nuju ngumun ngangluh ku ayana Pandawa masih kene hirup kalayan tutas tina nyamurna oge ayana teh di negara Wirata tuh geuning ceng kumaha nuju ngarasa Sang Nalendra nuju lara tunggara mohon laras enggak kesangeman kayaknya Sri Paduka Gusti kumaha Kang Rai bujeng hingga manusia nu aya di alam marcapada tuh geuning paripaosna
Dalah dewa dalah sang hyang anu aya di sawarga Maniloka ngaganggu katentreman sang Nalendra kaula sangem pikeun ngabasmina. Paduka. Nyaan tanggung jawabna. Percaya. Gagal eta mangistrenan teh kula. Cing persanten paduka, cing persanten. Ujung-ujung jalami atuh. Regreg pageuh ulah bari ungut kalinuan ulah bedeg gedakangina. Sapanjang kaula di persanten, sapanjang kaula aya di negara Astina, Astina bakal aman, tidak gangguan. Wah. Ujung-ujung jalami uka-uka datang dari Ujung hingga jama manusia nu aya di alam dunia, uka-uka kolor ijo sadayana dibasmi ku kaula. pilih aya nu ngaganggu maka Bilih aya, ieu mah bilih aya. Leres. Gentayangan. bisa siap. Panieu anu kasebat pemburu hantu. King persanten. Di barangan tanggung jawab. Ujung hingga manusia hantu diburu ku kaula. Burukan. Hihihi. King persanten. Kubat nuhun atuh Kang Rai lir pendra. Iya. Barang nuju raos impang wacana sapraptanipun Raden Bima. Iya. Bima angkat ti nagara Astina dumeh parantos tutas tina nyamur 13 tahun nya tanpa badanten heula sareng para saderekna Leres. lumampah ngagidig ngajugjug nagara Astina sarak kena halada hada dayo Bagea Bima yuk paman ngagos tenang Gila-gila. Berapa ulang. gening Bima Bagea Bima As. As. Ha. 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 As. Nenek kabayu. ditonyok mah si Dora kadung tucia jeung saha Bima aing sorangan kumaha 12 tahun di leuweung jeung 1 tahun nyamur teh betah lumayan dipake latihan we Pakai olahraga we. dipake latihan naon latihan keur maehan sia Wah. Dora kadung tucia Sebagai asa calanga pe ngomong ke sia kurajat ilanar paman tenang antep bro bebek ke carehamna baik Jika nu carep. emanglah gampang samaihan jelema make jeung rek ngabebekkeun sareham tu bilik bebekkeun bagus ya Waduh. Mun urang eling wiwitan tang tumuka marinaan laku sok make aturan eyang ati sagala rejeng uberan Geus marantim kuring angit Pak Haji Dogleng tobang kepaksa ku pajamanan jaman tagiwur karenghing zaman Paji Rahman wajib gajak para kanca tanata nagarana nyumponan pilihan umum sangkang sami salam salajengna kumaha atuh Neng Neni salaya Umatullah kumawani Pak Haji Rahmat Omat ka Bapak Haji rek Rahmat ngaganggu Pancasila
buahna teu matak hade ngaruntakeun kana gara-gara anu nyata bakal terakur jeung dulur nu moal aya angeusna obat Baju mas kulit ayah. Mugi salajengna kumaha atuh Neng Neni raya tuntut keadilan jalma-jalma nu barisan ngabarentuk undang-undang kumaha Teh Yatin nuluyu jeung kanyataan nu suruh di negeri hukum ibu denta Ulah keadilan jeung sosial kebangsaan Indonesia umumna sa-Indonesia nu kasebut Sunda geus Sunda alit wakilna Ceptias. seureus terah perjuangan anu cager balager sarta jalujur urang pasewakan maklum wangu katukang seueur anu nyiliwuri Pancasila nu utama Pak Haji Sidik Ibu Hajah Nining geus jadi dasar negara anu geus jadi budaya tekad budi jeung dayana Ayo jajan lahir ti luluhur urang ajangan papada urang Pak Haji Anun Ibu Hajah Epon bela anu lakapalang Pancasila dangiangan tingalina kanyataan Pak Haji Rahmat resa etik nono gencang hirup liwat gurat kalang ruksakna ge teu kapalang Darman pedangyangan bongan hirup kalelihan asep dampak yang asin dahan terjeng ukuran sok asa bener sorangan dihimpin stiker sahyang widi wis kena dihimpin stiker sahyang widi itu kersaning maha kawasa kaburu ku asih ieu Bima luntati wirata nyalira kaya astina nirahangan dika Bima bagea Bima Wah. nun uiu
Bima teh ieu. Lors atuh Jangkung Agung ini. Pantes awakna sanegul kieu. Wah, tenan atuh. Pembagi hawamu aku terima. Jeung saha Bima? Sorangan. Kumaha? Dulur-dulur nu sejena salamet. Aya naon Bima? Naon aya naon? Naon aya naon? Duh. Paman, tenang. Ulah gemper lah. Ulah gila komak, tenang anak king. Ngagos. Ulah harimah. Coba gerak pedar bejer beas ulah diding-ding kelir genang siloka ulah gerak pedar sacara basna. Naon Bima? Nyaritakeun naon? Wah, Eling teu. karaos. Hah? Tenang. 13 tahun anu geus kaliwat janji naon? Dina perjanjian teh kumaha harita? Janji naon? Duh. Wah. Nagara Amarta nu diborohkeun ku lanceuk aing kana maen dadu. Sageling. Bakal dipasrahkeun deui tapi Pandawa kudu ngaliwatan hukuman 12 tahun. Allah. Bener? Ya. Malahan ditamahan satahun nyamur ulah kapangi. Aing sadudulur nyamur teu kapangi. Janji anjeun bakal dipasrahkeun deui nagara Amarta. Coba minta supaya buru-buru pikeun pangbalikan Pandawa Amarta balikeun deui. Ulah kasep ulah. Omat ulah menang digos tong dibikeun. Bima anda apa? Denge ku anjeun. Ieu. Jeung tibatan kaula mikeun nagara Amarta anu kaula hasil tina maen dadu. Leuwih hade ansur-ansuran kaula. Wis. Garam-garam oge da geus ompong ayeuna. Lamun mau mah salusiungan. Yudhistira ratu ngan ukur kari urutna raja ukur kari ngaranna Narpati ukur sesebutan. Dek minta bantuan ka saha dek koalisi jeung saha ngan ukur galatak kulutuk limaan. Dari tah batur teh kudu diburuhan atuh. Kudu diburuhan tong dipasihkeun nger anak king. Moal bisa dipasrahkeun negara Amarta ai janji mah. Baheula kaula waktu janji teh keur nginum keur mabok. Coba aya raja mabuk mongedan. Pantes Coba dek nyieun tindakan naon maneh ayeuna di negara. Minta supaya aing jogo jeung Sisiudana turun. Usajen ulah pipiluun urang kopi kalan pati jeung aing. Samodarna jeung aing. Bener lah. Paman, Ki Senopati. Iya. Punten Sri Paduka. Cik Rai tulungan tenang. Pembunuh bayaran nih bela. biar pembayaran ya. Hei. Sahasya. Anu geus dilantik kaula salaku Senopati ngaran kaula Jara Sabda. Gusti Prabu geus mersayakeun ka kaula. Lamun nagara Astina aya bancang pakemu. Naon bae? Tah. Mau ngamuk ke Jagodaden. Bagianana tah ieu banteng Astina dina waktu ayeuna. Edan siap. Nyelak mereka nyelak mereka. Saya mau ngamuk ke Jagodaden. Saya anak-anak Nonyoknya enggak
ya. Bener-bener sia jadi tangan kanan Duryodana sama orang patu tunggalan jeung aing. Penyakit ramu. Di luar siap kurang ajar. Ayo sana pada pindah. Ayo masuk. Ya oke, tenang. Para Kurawa pada disiapkeun. Hai. Citraksa Dumaraksa Parto Marwa Birupaksa Daruk Citra Luk Citra Sobat Citra Yuda. Boma wikata Jaya wikata. Inggih. Gula ya. Si Bima kepeng wakul buaya mangap. Gula. Tanang ludang. Antari lama. Raden Bima Ya inggih. nyanak gada di Karaton Astina bari lumpat keluar ngarawe gada. Ayo, Wah, lamun bener-bener dek ngepung wakul buaya mangap aing mau ngejat satunya beas. Ansur lebur papan kali tulis demi nangtungna adil jeung bener. Ayo. Ayo maju dan Berlin. Ayo jangari ningalakan. Kurang ajar sia. Geus eueuh sihungan aya mah gede hulu oge kurang ajar. wah. Raja Amarta geus eueuh naon-naon. Musimaan. Geus eueuh simaan. Ayo. Edan sia. Woi. Iyo. Woi. Ayo mangkate ada patur kan suana dong diajak ya. Woi. Woi itu. Ayo anak orang megahkan lawan lawan nih dan guyur ada. Ya ge mawa gada moal sieun aing mah. Eueuh turunan di dituna aing kudu ngejat kudu kitu. Dah kurang ajar. Obat turunan. Obat desen ku gada. Sorry ay lieur. Aduh. Ayo kepok. Hei. Galandangan. Oh, Jor-jor ka negara Astina sia kurajar. Raja Kaboga. Eueuh kagablek ayeuna mah deuleu. Bangsat. Tanang udang antara dua di medan perang. Aduh. Ayo maukah Bener-bener sia jadi jago Astina dek belaan anu salah. Seieu jeung aing. Bener? Iya, maju. jangan mari mengajar. Raden, iya. Woi. Hebat euy. Rada cukup ya pangarti nama. Ayo. Wallah. Hui. Percaya igelut mah. Percaya. Ari usik Percaya. mah. Ai soal usik mah. Siku dan bekannya. Oh.
Sok sia. 12 tahun dia itu diajarnya ku. Woi. Apa ya? Ayangnya. Percaya. Saya ini ku babaturan mo. Aini kuma. Woi. Alah, Stop. cek Raden. Edan sia. Ayo. Woi. Ayo. Sok deh kuma. Woi. Woi. Musik sia. Mana ning tangan kanan Astina biye. Kasumut mah herder astina. Mana herder nanti gitu nya. Astina atuh teh. Bim. Tinggal Hebat. Mere ongkos lebih. Memang hebat Bimane oge. Memang hebat. Tapi keur kaula moal pati-pati sanggup dijadikan Senopati Inggalaga Jara Sabda. Bima. Pemain bolian deh ieu mah. Tega. Pati tega. Penas dikersayang tumampar. Ya inggih. Ieu Bima dicabak ku ieu Senopati Astina Jara Sabda. Ngadak-ngadak salirana panas tutung lami-lami. Malahan jadi arca ieu Bima Pandawa kedua. Ngegubrak nih. Awas Oh. awas angka tutung. Hidup Cara sabda hidup. Cara sabda hidup. Hidup cara sabda hidup. Anak Prabu tingali tadorifikasian teh tutung. Siapa mana bro? Tutung. Siapa mana tutung? Wayahna para Kurawa meuli semen. Neangan batu jieun arsa tangtungkeun di alun-alun temok. Gusur. Gusur. Bawa. Sok-sok. Dan turun. Silakan tinggali ku rakyat Astina. Kayang digusur dipanggul jelema kieu mah. Tinggalikeun Citra Yuda, tinggalikeun. Kade bisa kena Bangu atuh. Kita juga mah pedas. Bau lagi manggu. Sok. Tinggalikeun hampang kieu. Mana? Ketik. Wah, bau lagi manggu oplet. Tengah bodor atuh. Berdinas. Sugana anu seuri. Sok. Pedas. Persanten. Percaya Ditaikeun deui gaji teh mah. opatan deui. Kumaha? Opatan deui. Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa. Mereng saya. Tambah deui saha Gatot Kasa, Abimanyu. Eta we beunang eta we geus moal aya penyakit. Moal aya penyakiteun deui moal. Di mana ini? Nyaeta di negara Wirata. Sae, mangga. Bilih priyogi para Kurawa pikeun ngabantoskeun oge pituduh jalan.
mawan barareye kabeh kurang Kurawa mah ngan ukur kalaka huntuk uras genggerong dah kaulah boga balad boga pasukan ya upami kitu mah mangga dek nyampurane barat balad siluman di jalan mangga nuhun dek ngonang uka-uka mangga bade uka-uka bade aki-aki bade naon-naon oge mangga wilujeng saurkeun ka Gusti Prabu sing persanten opat jelema dewe genep siga kaca siapa banyu genep 7 saha Kresna 8 saha Semar salapannya 8 saha Cepot 10 kasih Dawala Pameng si Gareng ya teu naon Haji Doglet weh urang Jatiwangi tewak paehan untuk dipaehan tama naon penta kenteng urang Wirata Sampurasun kaula rek menta anu ngaran Arjuna Yudhistira Nakula Sadewa Sampurasun Aku jami utama Boga pagokan sing karunyung sama uka-uka deh. Naon nawak ke Suraseri Lurata. Menang proyek naon. Jadi pembunuh bayaran. Lumayan gede tetep. Dek ngaran Jawa anu ngaran Arjaun. Arjuna. Yudhistira. Daai Brata Senok mah geus paeh. Brata Sena mah parantos kudunungan salira kula. Kantun nakuring. Nakula. Jeung sadedeh. Sadewa. Hihi. Jeung Gatot Subroto, Gatot Subroto. Gatot Kaca. Jeung Abdi Gelo, Abimanyu maksud ayi. Jeung Semprot, Semar maksud teh.
Batara keremes. jeung Astra Jingjing. Astra Jingga maksud teh ayi. Tah. Jeung Dawelu. Aing mah ngomong teh bet ieu wae atuh. Atuh letah teh bet kasih teuing. Dawelu. Salah wae eta teh. Neueurna bedaan atuh nya bener. Jeung saha deui nu? Padahal Dawala. Mun urang mah kan teu inget bedaan nya mun urang. Oge Batakor Kresna. Batagor. Batara keresna. Batagor. Tah eta Batara Kremes. Kremes aing mah. Padahal nu leresna mah Kresna. Eta apa? Saya lagi dina koran. Tahu kata lagu dibenerkeun. Wilujeng tepang we ka pamirsa TPI. Warga TPI sadaya ya. Warga TPI tonton tiap malam minggu wayang golek. Penggemar Indonesia. Sa Indonesia nepangan di mana-mana. Betul. Orang Arsa Manik mau kumota tuh. Nya Ya wah di mana-mana itu. wilujeng nonton kalayan sing paranyang Yosua Alageung milik. Amin. Rang Jono. Oh, urang jono kena nonton. Anu didalangan ku Asep Sunan Gunung Jati. Padahal Asep Sumarno. Asap sudah benar atuh. Diwir teh lu tibalik ge hunai. Sok inget-inget lana nu bener atuh. Puguh ieu teh nya eta gunang Asep Sunan Gunung Rugrug. Aduh ampun. Sunandar maksudna atuh. Sunandar Ampun. panjangna teh naon Lepas. Sunaria. Sok benerkeun kayaknya. Anu disinenan ku cucut. Aduh ampun padahal nong-nong teh. Cucu Setiawati. Jeung Dedeh Era Parada. Duh, ampun. Ampun. Dedeh Erawati. Nah, atuh Nah atuh lentah teh nya kasih teuing teh. jeung Neni Hayam Buruk. Neni Hayati. Neni Hayati. Ada pikiran benar aing. Ese bolok Jeung tukang alokna Dedi Rosikin. Kapina-pina teh. Padahal Dedi Rotit bakar dikenangan ku Berko. Aduh ampun Berlin maksud teh nah atuh Nang Berlin gitu mah. sabab ieu kesenian wayang golek teh parantos ngajadi tradisional di negara intisari Indonesia maksud teh. Tukang gong na cecewok. Tukang goongna cecewok. Ampun cece basuni Teh Basun. digamangan ku Mang Osid. Ari. Anak mus. Ari. Ayo Ku si ayo. Omi. Tong seueur teuing heureuy ayi. Bae. Ya, Terangan ku usuk Superman. ulah seueur teuing seseuketan. Itu geuning seseurian. Seserian. Alah, Udah, aya ku capek. udah di bawa wae atuh. Aya proyek anak hayang mimilu. Bikin kailungna atuh. Ampun. Kailungna ka mana atuh sareng? Aduh, apa-apa teh kadegungkeun mah. Sia teu ngadegungkeun ka aing. Kain tempelak. Neraka. Naon? Udah kene.
Tadi ke mana, Pak? Hah? Apaan? Dek ngala jelema Kemenang bayaran. engke menang bayaran dek ngala nyawa anu ngaran Yudhistira Arjaun jeung Nakula salewek. Salewa. Iraha, Pak? Kayak ayeuna pandek ini. Kayak panuja kayak yang Ai maraban anak, ulah ladang haram. Why? Aduh, bayu. Lain wae. Doraka ceceba sarua jeung diracun anak teh. Sajang di baruang gitu. Eleh kubu. Lamun ayeuna kolot maraban anak ladang haram. Engke teh anak teh bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sumsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Engke teh wong tua gawe wiwitan, wong akeh pada keling. Wong tua gawe wiwitan, wong enom dharma lakoni. Tah eta Halus. sing saha kolot anu nyieun kagorengan, anak incuna garelis teh. Anak incuna bakal silakan. Halus. Soleh. Bubur. Sing saha kolot anu nyieun kahadean, Pak. Naon? Hayang motor, Pak. Hah? Hayang motor. Ih, nah sia teh teu kabuli baju-baju acan hayang motor. Alah, aduh, balak, Pak. Nai, Hayang motor. kudu boga SIM heula. Hayang motor, apa? Leuh. Babrek duit di mana? Kedai. Aduh, hayang motor, Pak. Hayang motor giridit, Pak. Ngiridit. Alah, Pak. Aduh, kumaha ieu teh nya? Aduh, Pak. Naon sia teh? Apa kita tadi di ujang bebeja hayang motor? Oh, hayang modal gero teh. Ai dedeng siap yang ngiridit. Jeletit, apa betul? Bulu kan tidak kiri nih. Dedeng teh tidak ngiridit, nyeletit mun nya beuceuk. Ada latit. Lain-lain daun awi ada bareng lain-lain pada diri pada Gumar di pawatangan ulun kadangan jadi pantrangan nya gerak-gerak neng dede Kulanyian kawanan ulun sabat ke hidup pangeran tidak sini udah bintu Pungguk maluhungan putih Agem aja Mau tami Pinasti sama dirimu ayah Mu ayah Miliki putih lain kopi batur kita kopi atau apa era Sepanjang orang kumahar ulah kembang Paji Maskun. Si Badung ayah. Ilmu tuntut dunia nu goreng perlu disilang aku beli kentang ardawi datang kadu baku buat semua sabatur kelakuan
Kang Wani dadan pulang. Sam memeng upat mitutur apek riksa diri sakuju pek riksa di riksa kuju. Prawing uang narangan ya ya